ngaliwatan lisan ku cara tata lepa. Sanu bade biasa mengulangi bahasa ibu. Kali deui. Dongeng teh nyaeta, ya dongeng teh nyaeta carita rekaan anu meretosan pamohalan disebarkeun sacara lisan ku cara tata lepa. Sanu biasa. Maka balikan di tadi katakan deui. Tuh, bosan 100 ya? Naon? Coba. Nah, taya. Nah, dongeng teh nyaeta maksudna carita rekaan anu meretosan pamohalan disebarkeunna sacara lisan ngaliwatan tata lepa. Tata lepa nu kumaha tata lepa teh? Mun cek bahasa Indonesia tata lepa teh turun ke urut contoh misalnya ieu disebarkeun ka ieu hiji kalimat disebarkeun ka dia bakal sama tapi beda kasih jumpa. Beda. Kunaon bisa beda? Beda keturunan. Beda keturunan. Kumaha cara ngucapkeunana jeung kumaha ngupikeun mananya. Bisa we misalkan ibu A dipikeun ka si Juma jadi Z. Nya. Jadi kumaha sababna lamun dongeng beda versina. Aya versi A, aya versi B. Kunaha sababna? Sabab nyebarkeunna secara lisan kaliwatan tata lepa. Nah, dongeng teh aya kesan pamohalan. Pamohalan teh teu asup di akal. Jadi aya sababaraha ciri dongeng. Aya ciri dongeng. Bukan hiji pasti dongeng teh mangrupa carita. Mungkin dongeng mangrupa puisi atawa saja. Nya, dongeng teh mangrupa naon? Carita anu ukuranana pondok. Lamun panjang mah caritana saperti novel. Kadua, aya pamohalan. Cenah teh cek ibu pamohalan. Ya, teu asup akal. Contoh lamun teu asup akal dina dongeng, pernah mireng dongeng Tambuban Parahu? Pernah. Jadinya diceritakeun si Sampurna napuk parahu jadi nangkup jadi we gunung. Coba aya nasi jumpa, napuk sapatu bakal jadi gunung sapatu. Bakal jadi gunung sapatu mah? Namina pamohalan atawa teu asup di akal. Nu katilu ciri dongeng teh nyaeta aya atawa nyebarna sacara nanti teh di lisan ngaliwatan naon tata lepa. Nu kaopat dongeng loba versina. Kunaon dongeng loba versina sabab deui teh ngaliwatan tata lepa. Nu kalima aya anonim. Anonim teh nyaeta teu kanyahoan saha nu ngarangna. Pernah teu hidup mireng dongeng Sangkuriang sing pengarangna si A, si B, si C pernah teu mireng? Teu. Juga geus aya we nya. Nah, eta teh namina anonim. Mun cek bahasa Inggris namina no name, tanpa nama. Anonim teh berarti teu kanyahoan ya atawa teu kapaluruh saha nu ngarangna. Kaita namina anonim. Ayeuna aya papasingan dongeng atawa jenis-jenis dongengnya Alfi. Nah, Alfi. Aya Alfi aya? Aya, bisik teh nudutannya. Nah, ayeuna aya papasingan dongengnya. Papasingan dongeng lamun cek bahasa Indonesia nama namina jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng teh dibagi genep. Nu kahiji aya namina fabel. Pernah ningali teu?
kuya manusa. Muka dua aya parabel. Ya, parabel mah dongeng nu nyaritakeun kahirupan jalma biasa anu rada mahiwal. Nami mahiwal teh? Beda ti batur, kadang pika sebeleun, kadang pika bitueun, kadang pika seurieun, kadang pika sebeleun. Nah, eta namina mah hiwal nya. Parabel teh dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa anu naon teh anu rada mahiwal. Ya, anu rada mahiwal eta namina dongeng. Cangkeun nya ame teu panas beda Indonesia. Teu nyala. Nah, ya contohnya si kabayan. Contohnya si kabayan. Lamun fabel contohnya non sakadak kuya jeung sakadak nya. Sakadak kuya jeung monyet. Nah, nu katilu aya namina dongeng sasakala. Lamun ceuk bahasa Indonesia namina legenda. Naon legenda teh cik? Legenda Gunung Tangkuban Marapi. Nya kisah teh kan dongeng. Tadi asal usul. Nah, dongeng anu nyaritakeun asal muasalna atau asal usul. Hiji asal muasalna hiji kaja. Ya, bisa kajadian, bisa tutuhan, bisa jalma, bisa sato, atau hiji tempat. Contoh Tangkuban. Ya, contohnya Tangkuban Padahu. Adi Majalengka kalau bahasa sakala sanes. Sasakala nya sabab nyaritakeun hiji. Majalengka naon sih? Cap nya. Nyaritakeun hiji tempat. Nya, muka opat aya namina dongeng pamuk, lain ngamuk nya tapi pamuk. Nya. Pamuk teh dongeng anu nyaritakeun kasaktian atawa kagagahan hiji jalma. Contohna Keang Santam. Keang Santam teh putrana Prabu Siliwangi. Kunaon anjeunna bisa sakti? Sabab bisa napak santam. Napak santam teh? Napak kita? Pamuk teh dongeng anu nyaritakeun kagagahan atawa naon? Kasaktian. Ya. Hiji jalma. Contoh Keang Santam. Nu kalima aya namina babad. Ya, babad. Namun babad mah nyaeta dongeng anu aya hubunganna jeung unsur sejarah. Ya, namina babad. Dongeng anu aya hubunganana jeung unsur naon teh? Sajarah. Contoh babad Pajajaran atawa babad Siliwangi. Berarti nyaritakeun naon? Sejarah kerajaan Siliwangi. Nu kagenep aya mitos atawa mite. Nah, mitos atau mite teh dongeng anu nyaritakeun atawa aya hubunganana jeung gaib. Nyapa, jupa, gaib. Namina ge gaib. Gaib mah percaya terpercaya tapi sok aja. Biar. Contoh temenan ulin sareupna. Mau aya maghrib. Bisik kena aya kelok. Atawa bisik aya sande. Mun urang rek percaya tapi teu aya buktina. Nah, lamun rek
anu percaya kana hal